Allahumma ya rafi'an darajat, Allahumma ya rafi'an darajat, Allah. Ini orang mapan dipakai sekali kali itu natu nyolonong bae. Di akhirat mah para wandai. Gusti Allah maaf. Kitulah ngaranna eta bidadari. Urang keur cicing bae kieu teh, bae urang hayang nginum cai naon, eta hayang teh cai susu, eta cai leumpang sorangan rahmat ngaranna. Surga. Kita kudu make paralon. Menang meuli di material ahut teh kudu. Langsung cai leumpang sorangan lain surga tuh pas kitu mah teh. Datang. Urang calanga saperluna ulang atau dek di gelasan saperluna urang. Urang geus henteu butuh cai ka ditu deui. Urang hayang cai nu tiis model di kulkas. Atuh kan di itu mah geus dicaritakeun ngan tiis we. Datang teh kudu make paralon teh kudu. Daratang sorangan. Geus teu kudu ka mana. Hayang buah anggur di ditu tangkalna tuh. Di ditu tangkalna leumpang ka dieu manjangan eta pang-pangna. Datang ka urang. Tina hiji tangkal berbagai macam anggur nu putih aya, nu koneng aya, nu hejo aya, nu leutik aya, nu gede, nu haseum, nu ambil. Pokona geus haseum ge lain haseum cara di urang teu bisa dahar lagi. Geus seger, tinggal urang milih na bae geus beres tangkalna ka ditu deui. Hayang apel tangkal apel asup ka jero kamar. Ieu surga. Numantak waliullah maka bayang teh eta we. Gembira di alam dunia. Masya Allah, tah ieu ngaranna numantak dibahasakeunna surga mah tajri min tahtihal anhar. Eta teh hanya sakadar nginayahan, laleumpang cai di sekitarna. Eta teh indah urang ge nyeun sosorgaan, make cai, make empang, budak santri ge nyeunan empang geus haol ka bae. Kayak teteh nyeun sosorgaan, tapi aya maknaan ngan di sorga mah geus teh nyaritakeunana. Ieu kan mata kabahasakeun ge fasayudkhiluhum fi langsung rahmat. Didamping rahmat wa fadli jeung sabar. Ta ieu fadlna anu kamari dicaritakeun mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatirun. Jadi berarti can pernah kadele ku mata ke di alam dunia aya di surga mah. Dan pernah kadele ku celi waktu di alam dunia aya di surga mah. Dan pernah kekertegeun di alam dunia di surga mah aya. Di dunia mah sakira semu doang lalagaan, kemewahan anu lalagaan. Urang ngejar dunia ninggalkeun urang atau urang ninggalkeun dunia. Tapi di surga mah ieu aya fadal teh nu kamari teh mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Wah, tiru basari encan pernah dikeretekeun ku hate manusia. Aya di surga mah ieu lah fadol. Masya Allah. Nu mantak wani penting salat tahajud ge nu kadeleuna bidadari. Bidadari we malam tahajud teh atuh takbirna ge lain Allahu Akbar bidadari. Salah. Teh kitu teh salah urang mah. Urang ye. Jadi ibadatnya ibadah budak letik. Kumaha budak letik muriang panas sales mah teu dibere obat embungeun. Dibere kurang bodrekin amis ieu mah teh. Amis mata dibere amis kakarak dae. Ngadahar obat ya heueuh amis padahal mah obat ngan diamisan abe dae. Tah ai kolot teh teu kudu diamisan dilekru ditaitan modar sia. Kolot garana ge. Iya ge Allah menyeun surga yeun bidadari jang jelema nu kurang kayakinan tah dibere surga geus kurang tahajudna ngajina sedekahna nu kadeuleu surgana pan eta orok sama nu kos kitu mah tah lamun nu geus hebat teu kadeuleu surgana teu kadeuleu narakana Allahna nu kadeuleu sabadeg dikasorgakeun deui dikanarakakeun kumaha Allah bae dia nu boga nangan aing menit ngabdi bae ka Gusti Allah we salat-salat we ngaji-ngaji we zakat-zakat we haji-haji urusan ka surga jeung ka neraka lain urusan aing urusan Allah teu hayang aing mah ka surga ge teu embung aing mah ka neraka ge masalah aing mah pokona ibadah bae serius ituna eta kakarak nomor 1 eta kakarak nomor 1 asal mun diteangan ye sa Tangerang malah hiji aja
Wadi sa Jawa Barat atau sa Banten moal aya kabeh geus cenah mentek ibadah kuno enggak sorga ini. Cenah mentek neraka embung nongtong masieun ka neraka bugu aing. Kabeh ge karitu bae. Ngan lumayan teh TK ge deureuh. Dua hiji rahmat, dua fadl, nomor katilu wa yahdihim ilaihi siratal mustaqim. Jeung Allah nuduhkeun jelema nu nyekel agama Allah jeung Al-Qur'anul Karim bakal dituduhkeun dibimbing ka mana ilaihi ka Allah siratal mustaqim, jalan anu lurus yakni agama Islam. Tilu jadina hiji rahmat, dua fadl, tilu hidayah. Rahmat jeung fadl babalikna kana kesenangan jasad, tapi hidayah bakal babalik kana kesenangan ruhani. Sedangkan kesenangan ruhani teh jauh lebih indah tibatan kesenangan jasad. Sebab kesenangan jasad mah hanya sakit. Urang ngadahar susu di dunia ieu mah amis amat madu, amis amat beak, liweur titik koro geus. Ngadahar opor, ngeunah amat salila di dahar, beak ka diliwat ti koro geus eueuh. Tapi kesenangan ruhani. Ulah-ulah kesenangan ruhani makrifat ka Gusti Allah, cacakan urang dibisiki ku kabogoh urang bae I love you. Eta masyaallah kada dengekeun we I love you, I love you. Cicing diharap I love you, I love you. Lembangan I love you, I love you. Kamar mandi I love you, I love you. Terdahar ngarokok I love you. Datang kakak sudut dari I love you. Kesenangan ruhani. Hese, kesenangan ruhani mah datang ka perem, di perem-perem tadaikeun sare. Tadaikeun sare, geus tangkara, geus tangkuk, geus gigir, geus ngopi, geus teu bisa lantaran tadaikeun eta anu kadeuleut teh bibir bae. Bibir ngajepak bae kadeuleut. Insyaallah. Eta teh kesenangan ruhani ya Allah ya Rabbi. Sabulan, 2 bulan, 3 bulan, salila can kapanggih mah terus bae. Geus kapanggih lain cager lain cager, bakal datang ka dinya cager, balik deui puyeng deui. Eta ruhani teh kos kitu. Ieu keur carita apa pada makhluk komo ieu mah, kaholik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang kesenangan ruhani nu mana ieu aya wa yahdihim ilaihi siratal mustaqim. Eta teh bakal dibimbing ku Allah, dibere hidayah di ka Allah keun di alam duniana secara syariat hasil Islam, secara hakikat nanya makrifat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala di dunia keneh geus jadi surga bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bagi wali Allah mah ieu dunia teh geus jadi surga batin. Ai puguh hirup mah handap penjembatan, hirup mah kadang teu bogaeun imah. Hirup lama kadang-kadang sumplang-campling tapi batin nangis jadi sorga. Masya Allah. Ialah makrifat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahdihim ilaihi siratal mustaqim. Geus neuleuh ka Gusti Allah ku mata batin. Ai urang mah engke di sorga neuleuh ka Gusti Allah teh. Aya nu neuleuh teh sabulan sakali ka Gusti Allah. Aya nu ningali ka Gusti Allah saminggu sakali. Aya nu ningali ka Gusti Allah teh sapoe sakali, aya nu ningali ka Gusti Allah teh sakumaha sakahayangna bae dipersilahkeun. Tah ieu teh kesenangan batin ketika urang nikmat di sorga. Bidadari aya, makanan aya, bubuahan aya, dan lain sebagainya, kendaraan. Wah, hotel dan eta barang deuleu Allah eueuh nanaonan kabeh. Eta kesenangan surga anu luar biasa. Mulai si wanita bubuahan, sandang dan pangan, pokoknya magis kese jaritakeunana ketika dah ningali Gusti Allah nu boga mata sedangan eta ieu kabeh nanaonan surga. Nanaonan urang dikiriman bae bolu ku kabogoh urang kue dibawa cincin dikiriman, cucu dikiriman. Eta dinana nenen we kurang, dinana nenen bah mamatuk babaturan nenek nyokot ulah ieu mah mustika. Cucur bae mustika. Usapan ku jana, oh ieu balain sa cucur-cucurna. Keur meujeunna dah
roti ayah, bolu ayah, cucur ayah, apa ayah. Col, mereka Bogor nanya sarwiti. Assalamualaikum. Eta dipisah eta. Wah. Bolu kabeh cucur dibalangkeun jang sia kabeh. Aing mah deuk ka dieu bae nu nyieunna. Coba eta. Cucur eueuh nilean. Ketika nyisarwitina di Cikupa bae cucur teu meunang ka pel-pelasan. Mustika ieu menek dinyak misikan ku aing. Siapa kira-kira tetep wali dahar ku aing mah pokona mah deuk dihandapeun diteundeun ge ieu mah handapeun baju empang luhur. Atuh sia mah sama kue. Pokona kue talaos teu kadeuleu kue na ieu lah itu cur ieu mah. Buatan nu geulis. Eta keur dinana-nana ge jol sarwitina. Assalamualaikum. Dibalangkeun cucu tah jang sia. Eta teh kos kitu sorga teh tah. Masyaallah. Mentak Ibnu Arabi ketika manehanana diangkat jadi wali, tadina ibadah, salat, tahajud, zikir dan lain sebagainya berangkatlah nyana ka Mekah. Hese bae ieu teh maripat teh geus teu dahar, geus teu nginum ala kadar we, dahar jeung nginum teu sare ala kadar we, sare teh hayang boga ilmu maripat. Begitu manehana perjalanan ke Mekah, di tengah jalan dibere ilmu marifat ku Gusti Allah tek nya ngirim surat ka babaturana kula geus asup Islam nu anyar kabeh babaturan dari suratan bahwa nyana geus asup Islam jadi cek cenah teh babaturana kaget kan nyana geus Islam teh baheula tapi kok ngirim surat Islam anyar jadi cek cenah teh Islam nu kamari mah sagala salat sagala tah Islaman. Nu nikmat mah ketika geus marifat aing geus asup Islam hakiki kata Islam na teh nu kabari mah lalagaan ieu urang kos kieu teh lalagaan atuh lalagaan ieu mah cak itu tapi ulah aju lalagaan aing mah lah disebut lalagaan mah nonton TV bae sakian lalagaan ulah emang pangkat urang mah datang ka dinya ngan batur nu geus marifat ka Allah neuleuh urang teh cak kumaha mahasiswa neuleuh TK. Ya, budak TK atuh sehebat-hebat da TK atuh sabaraha TK 1 tambah 1 2 pagawean TK eta tuh kitu nya bayelah saha nu mawa kadinya teh ieu adalah nu mawa kadinya sakumaha tadi qad ja'akum Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu berkat sinar Kangjeng Nabi urang bisa diuk di dieu ngadengekeun ieu teh keur barang dahar lah di urang teh tadi memeh ka majelis barang daharna di ditu uduk wari ge aya nu bari barang dahar bae di belah ditu mah kulon aya kidul aya tapi nu di majelis mah ieu mah bener-bener keur barang dahar ruhani teh keur bener-bener teng kesina asup nilusup tah ieu teh burhan ngaranna Kangjeng Nabi ieu teh keur nyorot ka urang kasakumaha kasorotna ku Kangjeng Nabi lamun kasorotna nomor hiji bakalna rahmat habajeng hidayah nambreg di dieu asa kadeuleu Kangjeng Nabi aya nu setengah-setengah atau setengah rahmat setengah babol setengah hidayah aya anu ner-neran doang ner atau ner-neran ndak mantap lamun mantap ieu diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala baheula di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat eta adalah agama teh Buddha jeung Hindu. Islam ada Buddha jeung Hindu. Ketika Kangjeng Nabi wafat, kemudian diteruskan ke para sahabat tahun 1300 7 Juni tahun 1300 Masehi berarti 700 tahun yang silam 7 Juni hari Senin datanglah seorang waliullah nungaran Ibrahim Asmara nyana boga dulur ngarana Ishak Ibrahim datang ka dieu ka Indonesia tepatna tep di Jawa Timur. Jelema teh Buddha jeung Hindu. Aya raja anu maha kafir jeung maha biadab luar biasa. Kuntoro. Raja Kuntoro. Maha kafir, maha galak, maha gagah, maha biadab. Aya jelema nu kembangkeun politik,
ngembangkeun ekonomi, komo ngembangkeun agama. Cak nyana tarung heula jeung aing cak Raja Kuntoro. Jol bae aya aya Ibrahim Asmara. Jada dakwah lalaunan jeung masyarakat. Aya intel bebeja ka Raja Kuntoro. Seorang Arab dedeg pangadegna kaset selalu make udang-udang, kadang-kadang di sakurudung, yang ngembangkeun agama anu lain. Di mana? Bagian tenggara. Bawa ka dia. Cak Raja Kuntoro. Dibawa, ditewak, daek bae Ibrahim. Daek bae. Di mana anjeun? Min Arab. Maneh teh ieu teh bapa maneh saha? Bapak kula adalah Jumadal Kubro, Muhammad Jumadal Kubro. Bapak aki mana sah aki? Aki kula Zainul Husain. Bapaknya Zainul Husain? Bapaknya Zainul Husain Zainul Kubro. Bapaknya Zainul Kubro kedua sah? Zainul Alam. Zainul Alam? Bapaknya sah? Zainul Abidin. Bapaknya Zainul Abidin? Sayyidina Husain. Sayyidina Husain? Sayyidina Ali. Fatimatul Zuhra. Atuh siapa anak Muhammad bareng. Cak Raja Kuntoro. Iya nu ku aing ditunggu-tunggu cak yana teh. Taung jeung aing. Lamun sia menang, ku aing bakal dikawinkeun jeung anak aing. Tapi lamun sia eleh dibebek beak lain sia. Tapi tak lantaran jadi waliullah atau tenang bae ku ba Allah bae. Menang alhamdulillah kawin berarti. Atuh memang itu masalah tawali teh boga katenangan kok kitu teh ditangtangan ku Raja Kuntoro eta kaum bae cak raja aing di sabaraha jelema anu ku aing ditangtangan ngusruk di didak kada ku ieu tenang amat bangun raja rada sieun raja cak raja teh kapatina sia heula cak patina biasa ge nyana kok kain parung jeung patihna. Dah. Eta ngajotos teu daekeun datang. Eta ngajotos teh teu daekeun cak Raja Kuntoro. Jotos sing bener atuh tuh. Teu datang ke kieu. Teu datang ngajotos di mana bae teu daekeun datang. Eta ku Ibrahim Asmara ieu keur carita min jihatil ilmu, lamun min jihati sejarahna atuh loba tama. Tah, ku Ibrahim Asmara ditunjuk dong. Guling sia. Golepak. Tinggal raja naji keke heula jadi ayo. Jadi aya bae sieun. Okos Abu Jahal sakitu gagahna ge aduh hareup jeung Kangjeng Nabi tetep bae ngaranjeun sieun. Abu Sufyan sakitu gagahna ge jawarab geledegan. Neuleuh we ka Kangjeng Nabi tetep bae sieun. Jawara kawaliullah mah di tukang doang ngomongna geus hareupan. Eta boga sima aing sima maung. Nah, di Raja Kuntoro lantaran disaksian atau ku para penggawa-penggawa malah sebagian rakyat-rakyat lagi nyaksian karena pertarungan Raja Kuntoro jeung Ibrahim Asmara. Lain rarasaan. Cek Raja Kuntoro aing daripada ieu gelut eleh aing mamaningan geus bae nyerahkeun diri. Bahaya ieu mah bahaya. Lain di rarasaan. Matana bangunna ieu mah geus dipeurehan ku kadong-dong bae. Aduh, pencam mana cenah ieu mah. Lantaran teu make penca Ibrahim Asmara masa kudu cilak-cileuk doang. Teu make penca ai permainan di urang pan geus bubuh cikaret, geus bubuh cikalong. Besi teh segala kudu tak katetek bae. Eta pepecahan gitu teh geus teuing ku Ibrahim Asmara mangan didelek doang teu dilawan sautak setik cetik henteu. Maka lain rarasaan cek Raja Kuntoro geus kula teu kudu tarung jeung anjeun cicing di istana. Cek Ibrahim janji kumaha? Deuk dikawinkeun. Jeung nu mana? Ieu anak anu ieu nu kadua ngaranna Murdani. Kula moal bisa kawin lamun tasud Islam. Mangga yasupkeun Islam, kawin. Rajana encan. Raja Kuntoro encan. Berangkatlah dakwah Ibrahim teh.
Ngan cek Ibrahim teh kula ieu kagok dakwah lamun bapak dan asup Islam. Kuali mah hiji jeung dua asup Islam salamet teh asup Islam dikubur ku kula. Weh, minantu kiamat cek cenah. Ya Allah. Nah iyalah seorang pendekar nu ngamimitian Islam di orang. Ya otomatis raja langsung bae asup Islam. Sehingga asup Islam kekuasaan dibikin ke Ibrahim asmara. Silakan. Ngan Ibrahim tawadu tetap menjadi raja ma abah baik. Kula mah bergerak doang. Maka bergeraklah mana anak-anak nyin masjid pong gede-gede na jelema 50% asup Islam saat eta. Ngan kaburu kabeh diislamkeun ka Jawa Tengah Jawa Barat. Kaburu maot boga anak lah ngarana Sunan Rahmat Ampel. Tidinya lah Sunan Rahmat nyeun pondok pesantren. Boga santri 3, hiji Wirajaya, nomor kedua Abu Hurairah, nomor katilu adalah Ki Ageng. 3 ta boga santri teh. Aya deui nu nambah ge ulah aing mah boga santri teh 3 bae cak Sunan Rahmat. Kuari mah hayang paloba-loba. Paloba-loba kuari mah kiai teh mun boga santri 3 baralik sia aing mah kajen teh gojeng. Kiai teh deuleu tuh terus urang Sunan Ampel deuleu 3 boga santri. Ngan 3 boga santri dididik, mimiti dididik ilmu Islam. Terus keimanan, terus karena keyakinan. Datang ka dididik ku Sunan Rahmat teh dipendem 40 poe aya nu 100 poe. Nu 3 jelema teh tah lain lalawar tah mah. Lantaran Sunan Rahmat teh dididik ku Ibrahim asmara teh model kos kitu. Geus jana daripada loba-loba ngan teu ukul perebut berkat. Mendingan 3 bae. Da ieu model ustad kuari kan perebut berkat dak lantaran teu diberi ilmu keyakinan. Asana aing mah mun teu ngariung teu dahar kan gitu tah. Teu deukeut jeung camat aing mah teu dahar. Mantap kadeukeutannana bool bupati bae ka ditu. Proposal we ta eta teh teu neuleuh sasakalana baheula Indonesia teh aya na Islam kumaha. Tah, nu matak dengekeun ku jengkul sia teh kudu keuli. Bisi kaluar tinu kenca, asup di katu kaluar tinu kenca. Nah, tidinya boga 3 doang santri. Maulana Ishaq dulu na adi daripada Maulana Ibrahim. Datang ka dieu. Bareng datang kampel Maulana Ibrahim atus aya ge Sunan Rahmat. Asar datangna. Nyana dibarengan ku 2 anak, boga anakna hiji Sayyid Abdul Qadir nu jadi Sunan Gunung Jati Cirebon. Nomor kedua Dewi Sarah putra awewe nu bakal dikawinake ku salah sahiji wali sang. Nah, ieu barang datang asar keur berjamaah 3 bae. Hiji Wirajaya, 2 Abu Hurairah, 3 Ki Ageng. Cak Maulana Ishaq tak ieu kakarak nyeun pesantren. Leuwih ti 3 gagal sia. Jaki itu eta baheula. Ayo urang mah santri teh menerima pendaftaran murid baru. Dari yayasan jeung lembaga ieu pondok pesantren ieu. Oh, proposal ka mana. Jadi teu akur jeung ilmu kawalian. Atuh urang mah boga ilmu 3 jadi datang ka yakin dituntun berkat yakin eueuh. Maulana Ishaq datang beres salat asar. Assalamualaikum waalaikumsalam. Silih peluk. Terus bejaritakeun keayaan, ieu abah mah baheula kitu. Biasa ramah tamah. 3 bulan di Ampel. Cek Maulana Ishaq kulainan deuk ka bagian Tenggara Jawa Timur ka dieu. Deuk ka mana? Ka hiji daerah Blambangan. Datanglah ka dinya. Wah, Hindu jeung Buddha. Titip ieu anak. Nu ngaran Abdul Qadir jeung Siti Sarah budak keneh. Mun mangga Titi terus tah pasantren teh tidinya teh 3 murid tapi terus kembangkeun muridna. Ke laporan, ke dakwah, ke laporan, ke dakwah, ke laporan. Geus ulah waka dicaritakeun ilmu nu 3 urang nyaritakeun Maulana Ishaq ka dieu ka Blambangan teh. Dakwah asal dakwah ditimpahan ku Buddha, asal dakwah ditimpahan ku Hindu. Terus ditimpahan munajat ka Gusti Allah. Jol Kanjeng Nabi Khidir alaihi. Teu kanyahoan bahwa sugan teh lain Kanjeng Nabi Khidir. Jadi encan terlalu hebat waktu datang ke Indonesia Maulana Ishaq teh.
ilmuna encan datang ke tahapan Ibrahim menjadi kakakna kakarak jadi solihin doang cek aki-aki dakwah teh atuh ulah konyol daripada paeh keur dakwah atuh bandingnya nuntut ilmu heula bae kudu ka mana abdi ieu nuntut ilmu tah dibere tek zikir di mana abdi ngawirina tuh di Gunung Selangu naiknya ka ditu datang ka iraha abdi ieu zikir teh datang ka banyu nu aya di dinya wangi datang ke banyu nyaon teh bangun banyu datang ke banyu di dinya wangi kakarak turun lamun banyu can wangi ulah wakat turun zikir yana di luhur Gunung Selangu terus 1 tahun 2 tahun can wangi-wangi teh banyu ka 2 tahun datang deh aki-aki zikirna ulah boga perasaan kukumaha nu boga rasa zikir ge Allah bae ulah maneh serahkeun sadaya daga ceuli maneh ceuli Allah mata maneh mata Allah jasad maneh jasad Allah gerak maneh gerak Allah ruh maneh ruh Allah sok kitukeun gerak dikitukeun ku nyana ieu mah nu zikir teh Allah bae nan urang mah heula keur carita bae ieu meulana ulah aju kikituana ingat deh heulana ki aju kikituanan lain tungtung mah boga karomat jin newo-newo nu datang ulah ieu mah keur carita batur ka guru teh modal ka 3 tahun seng banyu-banyu nu aya di dinya wararangi makanya nyebutkeun Banyuwangi datanglah ka kuari ngaran lembur eta lembur banyu nah urang Banyuwangi na gitu nyaho kuari aya di dieu tah urang Banyuwangi nu ngararaji di dieu urang seuri nyana seuri mun ditanya jeung seuri keun seuri gumuyu ge iya weruh teh boten ieu weruh kok gumuyu ya ngagumuyakeun wong kang gumuyu ya boten apa-apa lah caritan lagi geus Banyuwangi tah jarak teh geus bunga luar biasa lantaran banyu geus wangi geus datang berarti ciri kamaripatan geus aya leus ciri jabaulana Ishak teh bunga amarwata suta jol bae aya sayembara cek Raja Belambangan saha jelema anu bisa nyageurkeun putri kaula Dewi ya kitu Sekar Dadu maka bakal dikawinkeun jeung anak kula jeung dibere kerajaan Saparo eta nya di luhur gunung seuri iya berarti dakwah ya jadi kuari ieu masyaallah turunnya na ke Belambangan berhadapan jeung raja ternyata ngegoler anakna Dewi Sekar Dadu ieu teh geus berbagai dokter geus berbagai dukun berbagai tabib luar jeung dalam negeri nyana geus ngutus jin jeung sagala rupa tita nyageurkeun teh cageus saha nu bisa nyageurkeun saha bae pokona dibere saparo kerajaan kawin anak kula nu ngaran Dewi Sekar Dadu nyana munajat ka Gusti jabanyu ge geus wararangi katnyana manya awak kula teh diwangikeun ku Gusti dengan mukjizat para rasul karomah para wali bere atuh abdi kukucuran karomat ti para wali jabukti geus jata abdi teh ieu geus ngawangikeun banyu nu aya di sekitar ieu malah ku abdi teh diganti ngaran sekitar ieu mah disebut Banyuwangi bae jadilah Banyuwangi sok mana numur yang natah ieu langsung zikir ka Gusti Allah terus ruhanina dipetakeun teng seperti aya bantuan ragap tapi ulah antol timimiti dina sirah cuk kitu karomahna so ragap tapi ulah antol berarti dikieukeun plek datang ka suku na jempol eta Dewi Sekar Dadu udang alhamdulillah eta raja kaget aja ibu udah hebat amat kieu ilmu lah dan dikiekeun doang teh ngentak ke lamun di lembur aya nu muriang kitukeun ku urang cak urang lembur nu edan anyar ye kitulah wali Allah subhanahu wa ta'ala set budang tidinya langsung ditikah
kan diasupkeun Islam. Islam bapa nama henteu Raja Belambangan. Cuk Islam kawin. Terus cara dibere separuh kerajaan, tidinya lah nyana dakwah. Terus di Banyuwangi dakwah. Alhamdulillah jelema arasup bisa nyelah masjid musola, majelis taklim. Terus anak buahna loba ngajar. Ngan singkat luar biasa. 7 bulan keur hamil Dewi Sekar Dadu nyana teu kuat aya ngaislamkeun Mitoha. Datanglah ka Mitoha. Sanggeus datang ka Mitohana diajak asup Islam, cak Mitohana anak aing los ku sia bawa, tapi aing kudu ngajak ka aing mah keheulanan. Tahun sia jeung aing. Ieu raja biadab jasa pan baheula mah raja teh kos kitu tah. Persis kos. Umar mau diteruskeun lah pokona mah. Raja-raja teh kar itu. Masyaallah. Cek Maulana Isa ieu lawan ulah tetap munajat nyana ka Gusti Allah, begitu munajat ulah dilawan. Tah ai jeung wali mah kitu antara maju jeung mundurna kumaha ilham. Urang mah pan demo teh pokona asal aya duit bae. Berangkat geus tanya ka hitut bau. Ieu Maulana Ishaq mah padahal mah wawanena anu luar biasa, wani jeung raja teh lain wani leutik-leutik, wani jasa. Komo geus dibere saparo kerajaan, geus gabogaan kekuatan raja, berarti Maulana Ishaq raja ngan minantu jadi raja. Lantaran dibere sabelah kerajaan, sebelah Belambangan dibikeun kabeh ka Maulana Ishaq. Lantaran manehanana ieu ilham jang ngalawan raja nyare kanan antep kada indit sia. Inditlah Maulana Ishaq. Indit deui ka lemburna ka ditu munajat ka Gusti Allah. Datang ka iraha abdi ieu kudu balik deui ka dieu ka Indonesia. Kebenaran ka 8 bulan wabah loba jasa penyakit anu buruk teu bisa kabendung. Isuk penyakit sore penyakitan isuk pae. Luar biasa. Nurutkeun cek ilmu kerajaan ieu adalah pembawaan orok anu dikandung ku Dewi Sekar Dadu. Dumatak nyana geus gabe-gabe ka anakna sia deuk Islam terus sabodo deuk henteu ge sabodo. Awas lamun orok lahir ka dunia anak sia icaeun sia mun teu dipikeun dibunuh jeung sia-sia. Itu raja teh baheula mah ngabogaan ilmu gaib da modal koskara itu. Hitung-hitungan kebudaanana jeung kehinduanana eta orok. Datang ke 8 bulan bolosot lahir ke dunia. Lantaran utusan raja aya ican dibungkuslah ku Dewi Sekar Dadu rapi diasupkeun ka peti persis kos Kangjeng Nabi Musa. Bawa ke laut. Bawa ke pantai Banyuwangi dulu dibawa ngangkleng cerik Dewi Sekar Dadu balik ke imah. Teu kuat neuleuh anak. Tetapi tiba-tiba aya kekuatan batin, cak batinna teh ulah dicencerikan sebab etalah anu bakal neruskeun perjuangan bapa maneh. Masya Allah. Jakara itu tah. Ilmu kewalian teh perkara itu. Atuh bunga Dewi Sekar Dadukeun. Bapa maneh teu bisa neruskeun lantaran eueuh izin meureun anjeun nu bakal neruskeun cerik di jero kamar ku bunga lantaran geus aya ilham. Terus deh ngangkleng orok datang ke Gresik. Di Gresik dirija kapanggih ku seorang janda kaya ngaranna Nyi Ageng dibawa ka imah. Sanggeus dibawa ka imah, bunga amat dididik, digede. Jadilah Sunan Gresik. Jadi Sunan Gresik teh putra Maulana Ishaq eta teh nu tadina ngangkleng di laut. Kos kitu teh Sunan Gresik teh eta teh ngaranna Ainul Yakin atawa Raden Paku, julukan Raden Paku panjang mun dicaritakeun heulanan. Ieu mah Ainul Yakin lantaran ngabogaan kayakinan geus datang kana Ainul Yakin, pangluhur-luhurna yakin. Ainul Haq, ilmu yakin, Ainul Yakin, Hakul Yakin. Nyana dibere julukanana Ainul Yakin eta teh Raden Paku. Eta teh Sunan Gresik putra daripada Maulana Ishaq. Jadi berarti anak raja. Geus raja aja ada di situ di Gresik teh Sunan Gresik teh jadi raja lantaran anak raja. Sunan Rohmat anak raja. Tah Abdul Qadir teh Abdul Qadir. Jadi di dieu teh Sunan Gunung Jati anak raja Maulana Ishaq berarti. Jadi ieu teh kabeh
sunan wali sanga nu aya di urang ieu adalah raja kabeh. Mun dicaritakeun moal anggeus saminggu. Raja kabeh anak raja tah. Beres caritana terus nyana jadi raja di Gresik. Sunan Rahmat sesepuh na ieu pupus. Geus mencitak wali sanga nu aya harita teh geus sejarah di wali sanajan ngarorakeun nih. Jadi ieu suara Islam geus menggema ngan encan mendunia saat eta. Eta teh tahun sekitar 1300-an, berarti kadieu tahun 1350-an. Tah eta Masehi, berarti 700 tahun yang silam. Begitu maot, musyawarah lah aya 40 wali Allah hadir saat. Ketika Maulana Sunan Rahmat Ampel maot, nah ieu 40 waliullah nu aya di urang 7. Sekitar eta aya deui nu teu termasuk wali sanga jumlah 20, nu ti luar negeri aya 20 hiji 40 hiji waliullah. Musyawarah netepkeun seorang raja. Jang ngadirikeun jang ngagegeh Indonesia ngadirikeun Islam. Maka ditunjuklah Raden Patah Demak. Eta di beatna harita, di beat ketika Sunan Rahmat maut, di beatna Raden Patah. Sirik embung-embungan deh, tetep bae. Raden Patah teh eta teh julukan ngaranna mah Hasan, boga adi ngaranna Husein. Eta teh anu kaditu ka Kalimantan, panjang heula dongengna. Ngan bapak lantaran Maulana Ishak teh, Maulana Ishak kawin tah ieu geus kadinya bae. Jadi Raden Patah teh ngaranna mah Hasan. Ai adina masantren sarua di Raden Sunan Rahmat ngan adina mah terus di Pungut Raja ku Majapahit di dieu tek. Nah Raden Hasan mah Patah teh dijuluki manehanana di beat kita jadi raja. Embung-embung ge daek bae terus jadilah raja. Mulailah tidinya bergerak didukung ke seluruh wali-wali Allah supaya ngembangkeun agama. Dakwahlah terus Jawa Timur, Jawa Barat, tadi Jawa Tengah, Jawa Barat, tadi Syarif Hidayatullah. Encan aya Banten mah harita teh lantaran Maulana Yusuf naleuti keneh kakarake keur dipendem keneh Maulana Yusuf di kamar teu meunang kaluar salila 7 bulan. Jadi ngadidik anak teh kos kitu urang mah ngadidik anak teh dibelikeun es krim, somai, PS, wari geus baroga HP diceuli hiji di irung hiji. Jadi sekarang teu kumaha ngembangkeun agama lah teh. Urang mah aduh asana jarara jeung daenon gitu ngaranna jeung masa kewalian. Tidinya lah bergerak dek masa keemasan Islam mendunia saat eta Demak Tinto terkenal mendunia di bawah Raden Patah. Mantak lamun urang maca didinya di Masjid Demak ukiran-ukiranana ngan hese lamun maca ukiran Demak kudu aya darah seniman tina bahasana jeung ukiranana jeung soko-sokona. Soko teh hartina kitu tihang-tihangna nu kuari geus diganti aya kemonesan-kemonesan jeung kaahengan ketika ngabangun masjid eta teh lantaran ieu taqarrub heula ka Gusti Allah. Kita mawa hiji-hiji wali, kita mawa tihang kadinya bari dibawana teu meunang dipanggul kuduna make jeung datang sorang. Jadi tangkal jati beres ya untuk hiji wali. Nah iyalah dengar kekuatan ilmu na dikirimkan ka ditu sakumaha Presiden Saddam Hussein ngirim sekap. Jadi kirimkan, jadi dihadiahkan bismillahirrahmanirrahim berangkat sorangan eta ka Demak. Luk kita ya surat nadinya kiriman Raden Syahid. Ibadat luk kiriman Raden Syahid. Kiriman Syarif Hidayatullah kabeh tinggal hiji deui kakurangan tinggal hiji deui kakurangan tak itulah caritana. Nah iyalah jadi berarti kitu Gresik putra raja, Ampel putra raja, putra raja, terus tadi Syahid Raden Syahid ieu putra raja, kadilangu kabeh ieu teh putra raja Syarif Hidayatullah raja. Jadi raja-raja-rajanya jadi wali nya jadi raja. Kurang mah RT acan nya hese deh urang. Bisa balik. Jadi ieu teh urang teh keturunan gitu. Ulama-ulama teh
moal keluar di Maulana Ibrahim asmara jeung Maulana Ishaq tidinyalah nut 9 wali teh patula patali anak patula patali minantu henteu jauh tidinya kabeh oge. Jadi kita teh rombongan keluarga ti dua keluarga wali sangat teu kaluar tina Ibrahim asmara jeung Maulana Ishaq. Terus kadina anak incu moal teger agama lamun lain dicekal ku turunan Kangjeng Rasul. Tetep bae kudu ku para habaib ngan anu nurus kana pangkat wali Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ala kadar cerita ieu nu neruskeun qad ja'akum burhanum mir bikum geus datang ka anjeun burhan seorang nabi seorang rasul nu ngaran Muhammad diteruskeun ku anak incuna burhan teh nu mantak masagi segala rupana perang siap gelut siap ngajampe siap dakwah siap geus kekuatanana teh geus luar biasa lantaran boga kayakinan. Di mana anak nancan ngebogaan keyakinan cabot dididik deui ku bapana ulah wakan dakwah ya ai kuarina kuari anak leutik keneh titah dakwah disebut pidaci deuk balandar kumaha atuh nya udah mana ge orok anu ngadengekeunana nu geus wisan pan oplok kabeh oplokan wisan apa oplokan pidaci teh kula baca tolol kabeh tah mas anu geus wisan lalu dakwah budak atuh budak tah tujak-tujuk dawe sapira orok atuh jadi geus kos kitu kabeh teu bareres tah kitulah Maulana Ishaq mah henteu balik deui ka dieu maot lah di ditu tinggal aya keturunan hungkul terus ka dieu pang sepuhna adalah Syekh Syarif Hidayatullah terus gagal duhan putra ieu ka Banten Maulana Sultan Hasanuddin. Tak ialah Maulana Hasanuddin ya lain bantrak-bantrakeun ilmu lantaran nyana dididik ku Syekh Syarif Hidayatullah waktu dibere ilmuna di Masjidil Haram di dieuna diasupkeun kana kantong jasa berangkat ka ditu dibere zikir ngan 9 doang ulah napas la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah beres kita balik teh ka dieu sorana hiber cek Syekh Syarif Hidayatullah deuk kumaha hiber baca zikir 9 kali ulah napas dibaca zikir 9 kali ulah napas eta ti Mekah hiber ka Banten ka dieu mantak kuari geus nya ulah mawarna mobil kayak balik nya coba hiber baca la ilaha illallah 9 kali coba aju dedengkean gigituan masyaallah aya cerita wali nu aya di urang bae ge ieu min jahatil ilmuna lain min jahati engke bareng jeung sejarahna geus engke Syekh Syarif Hidayatullah nyekel ilmu tarekatna naon aya teh aya data-datana wali nu ka manana moal lepas data-data Syekh Maulana Hasanuddin nyekel tarekatna naon ngembangkeun di Banten teh aya kabeh nu mantak kuari teh putus tarekat Syekh Maulana Hasanuddin kajenting ditu bagus di Banten putus lain lalagaan putus segede tu bagus mana bae ilmu Maulana Hasanuddin putus mantak eueuh gemah kok bisa nyaho kitu kan ditulis lamun aya muridna ditulis mun aya muridna ditulis tah datang ka kiai anu eueuh geus ka dieu teh lantaran hese neangan si muridenan geus Sunan Ampel nyekel tarekat naon ka mana loyogna Sunan Kudus nah ieu teh nyekel tarekat naon saha ka mana loyogna aya kabeh ge kemudian Raden Syahid Sunan Kalijaga nah ieu tarekatna naon ka mana loyogna ieu teh ya nu araya di urang teu kaluar ti dinya kabeh oge mantak da bae ayalah anu anyar datang ka urang dibawa ku Syekh Abdul Karim Kiai Ahmad Khatib Sambat ialah tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah nah eta dibawa ku Syekh Abdul Karim ka Banten mah putus Banten tarekat Syekh Maulana Hasanuddin diganti ku tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah larina ka dieu ka Banten terus berkembang ke nu ka Cirebon aya nu ka Garut aya hanya 3 jelema baheula teh terus dikembangkeun di dieu kuari ge geus termasuk putus lantaran neangan muridna hese ketika baheula Said Abdul Qadir teh mazantren di Sunan Rahmat
eta teh terakhir kumaha ieu teh konsep supaya ieu agama maju. Hiji bae ulah hayang dibere cek Sunan Rahmat. Ulah ngarep-ngarep dibere putus pepegatan jeung dunia jeung jelema ulah aya di jero hate. Hiji bae nu aya ngacik di jero hate teh Allah bae sakitu. Tah eta lamun bisa eta kembangkeun agama di mana bae. Mun can bisa eta kajeun ku kumaha ge sia ngembangkeun agama meng pele. Eta teh hese datang ka kuari teh lantaran eueuh nu pernah bukakeun sejarah pesantren mah kitu tah terakhir Maulana Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah eta Sunan Kalijaga teh pita guru kadinya. Syarif Hidayatullah teh sepuh teu narima cakna. Ieu mah aya hiji jelema ngaranna sae teu narima barang dibejakeun keturunan anu oh ieu mah dulur asup ka dieu. Sakarak dididik eta teh perpaduan ilmu nu dituju ilmu nu dihijikeun mantak luar biasa Raden Syahid. Maya Sunan Kalijaga menyanyi bisa, ngawayang bisa, nyana mah terus dakwah bisa. Tah eta teh tidinya. Jadi ngalalakon kula menyaritakeun wayang hiji-hijina wayang nyaho. Lantaran atuh tidi teh aya tidak ilmu kawalianana tah. Ieu teh ngaranna teh tinimitina kitu asina. Kemudian hiji di negara naon karang-karana atuh sia mah datang tonton meureun jadi nyaraho. Geus lamun dina ilmu pawayangan mah diganti ke ngaranna diganti. Kanjeng Nabi Adam ke boga anak ngaranna teh ngaranna kitu. Lain ngaran anu biasa ngaranna. Terus datang ke Arjuna, datang ke Semar, eta teh wali ngan diganti ngaran di ilmu pawayangan. Kitu teh aya Sang Hyang Wunang, Sang Hyang Wuning eta teh anak Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam boga ngaranna anakna Sang Hyang Wunang. Boga anak deui ngaranna Sang Hyang Wuning. Boga anak deui ka dieu ngaranna teh Ngastina. Boga anak deui ka dieu ngaranna Arjuna. Boga anak deui ka terus eta teh ngaran pawayangan ngaran landihan kawalian. Oh, ti ditu udah coba teangan dina sejarah Kanjeng Nabi Adam boga anak ngaranna Sang Hyang Wunang jauh. Boga ngaran Sang Hyang Wuning jauh. Eta mantap lamun teu nyaho dibahayaeun kos kitu teh. Dihadiahan ku urang ilaruhi Sang Hyang Wunang, Sang Hyang Wuning. Ai nyaho mah ti ditu asal usulah. Oh, yang lamun teu nyaho ulah. Bahaya kan udah datang nakenya. Aduh. Dah gitu, dah ieu terus teh mun dicaritakeun Gus Dur tina Jakat Tingkir, mantap nyana ketika ngobrol di Jakarta, tak bae ngobrolkeun kula. Itu saudara saya. Kageteun, malah orang Tangerang mau diajakan ngobrolna. Itu saudara saya. Tidak lihat itu saudara saya, Kiuci itu saudara saya, kira-kira. Bingung. Lantaran atupan Kiai Bapak Gus Dur masa Kiai Wahid mah putra Kiai Hasyim Asy'ari nyarahun turunanana ai ka dieu nembus ka mana teh nyahoun nyana tah Gus Dur mah langsung teng darah biru kerajaanna dihijikeun ku nyana itu saudara saya nyana nyaritakeun di Banten saudara aya dua cek nyana teh tah barang tek jar rampung. Nah, gitulah jelema-jelema anu luar biasa teka luar tina ruang lingkup wali sanga kabeh. Luar tina ruang lingkup wali sanga jadi ngan moal kuat. Tak gitulah nu mantap ieu teh bakal aya deui engke bakal aya nu jadi raja kuari keur mudina dididik. Ieu turunan teh Jakat Tingkir kan. Urang mah nyaona Jakat Tingkir teh di film sih. Saha nu bener Jakat Tembung Jakat Tingkir teh nu bener tah ieu tidak sejarah kewalian ke iraha bae ku kula dibongkar. Ira tah tek nah ieu teh julukan-julukanana mentek Arjuna teh Semar teh kemudian Sami Haji teh kemudian si Cepot si Gareng si Udel eta ngastina teh dari negara aslina mah ngaran jelema wali ngastina teh ngan kulantaran manehana nama istimewa jelemana keur waktu hirupna tah aya dongeng ngastina teh mandak mah nonton bae teh jahoti dituna iyalah kerja nah mantap dicaritakeun minggu hareup bakal nahaol
poe Senin poe Salasa kula insyaallah bakal zarah keliling Wali Sanga nu tadina 2 bus wari geus aya 7 bus bakal ngadaharna kumaha eta 7 bus keliling Wali Sanga ge ka ditu kadang-kadang kula sok dongeng kadang-kadang ngaimbung atuh teu bae ieu bae kuari dicukupkeun ta dongeng Wali Sanga ala kadar kos kitu. Terus sejarah ke pesantren mah moal kaluar ti Wali Sanga. Asal keluar ti sejarah Wali Sanga dikutuk. Sebab geus aya ti dituna wali-wali teh ieu nyumpahan mantak kula osok harenges bae ge ka kiai-kiai anu ngangsong-ngangsongkeun proposal karena sumpah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskeun sote ulah keterlaluan teuing bae. Tadina mah teu pati dijelaskeun. Ieu teh boga sumpah geus ngembangkeun agama melalui pondok pesantren salaf kudu ulah kos kitu kudu kena sumpah terkutuk bahayana luar biasa. Ieu mah doa wali Allah di urang moal gede agama di urang dicekal ku kiai-kiai salaf nu kiaina selalu kos kitu sumpah-sumpahna ge jelas eta aya 10 bahasa waliullah di antara kalimusodo teh sok aya di pawayangan ge eta teh senjata wali di antarana kalimusodo lempang ka mana bae ge kudu mawa senjata kalimusodo dua kalimat syahadat diganti kurang Jawa Raden Syahid ngaranna jadi kalimusodo aya 10 bahasa wali nu di Jawa insyaallah ke kukula hiji-hiji dan naon aya kabeh ge ieu di ilmu sejarah kewalian kabeh ge aya tinggal urang nyawa tah nu ngageugeuh Banten bae ge urang asup ka Pasar Rau di dinya teh aya nu gaib kudu salam heula itu asup ka Kesultanan kudu aya kula sok dongeng bae ge sarua ka Cirebon ge nu ngageugeuh na teh ngan nyana kuari keur ceurik bae sababaraha kerajaan gaib kuari ceurik lantaran kita disampaikan kuari ieu ka umat kok kararieu amat ieu kiai-kiai da isa sakitu disampaikan tek dah sampaikeun sakitu doang tah geus puguh pamarentah ieu kiai-kiai kok kararieu amat careurik ieu teh nu gaib kerajaan careurik tah ieu teh kunaon kararieu nu matak beuki ciut ulah diharapkeun agama selama kiaina teu boga keyakinan anu luar biasa ka Allah Subhanahu wa ja'akum burhanum mir rabbikum geus datang ka ranjeun kabeh burhan yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilaikum nuran mubina nurunkeun kaulan wagung ka ranjeun kami nuran mubina kana cahaya anu nyatayane Al-Qur'anul cukup atuh jang utak natik politik cukup atuh jang utar atur ekonomi cukup atuh jang utar atur budaya Quran kitab nu langsung tinu bogana Allah Subhanahu wa ta'ala urang mah Quran teu pati dibaca-baca tapi Belanda buku Amerika buku Rusdi dan lain-lain sebagainya khusu amat bacaanana eta teh da Quran mah teu kaharti atuh lamun teu kaharti teh cak Allah kudu ngarti atuh dia sia get baheula teh maca Quran teu ngarti pang sakola sia jadi ngarti atuh supaya ngarti sia kana Al-Qur'an mondok atuh berarti geus urang teu mondok teh doraka kabeh lantaran teu bisa maca Quran teu bisa ngahatikeun Quran cak Allah sabaraha aing mere umur ka sia 50 tahun 60 tahun 70 tahun dipake naon datang ka teu bisa maca Quran acan sia apakah aing salah ka sia mere umur 60 haju ku sia digunakeun dengan nonton TV doe tuh sarak aing ngadok sia ka ditu geus kumaha urang teu berdaya salah urang umur 70 tahun teu bisa maca Quran mata keret datanglah aing maca Quran teu bisa ngahartikeun teu bisa aing mamaningan ngadengekeun bae geus silowak ja Quran keneh balik mawa udut masalah saya geus ku ngadengekeun geus alhamdulillahirabbil alamin geus sadar diri maca aing teu bisa nu teu bisa lamun bisa baca teh Quran teh ulah datang ka eleh jeung majalah kok aing maca majalah mah daek maca Quran daek kok aing maca Quran teu daek sih tanyakeun ka diri urang goblok amat jawab diberi umur diberi kesempatan diberi harta diberi nyawa diberi sehat teu daek maca Quran goblok jawab atuh nyarekan awak urang
Atuh cak Ibnu Arabi teh Ibnu Arabi keur neuleukeun jelema keur ngajegeran kuda cepret. Cak Ibnu Arabi kayak. Ieu kunaon ieu kuda nakal. Mata ieu kuda cepretan. Coba ka dieu. Cak Ibnu Arabi teh coba ka dieu teh pecutna. Da dilawan ka dieu. Dicekelan pundukna eta si jelema. Unyana dijegeran. Jeger. Padahal naon dia Kiai? Jeger. Geus gogoleran geus kunaon abdi ieu? Kunaon salah naon? Mendingan nyepretan sia daripada kuda. Emang kunaon gitu? Kuda mah dicepretan ngan nakal doang, sia mah teu daek salat ka Allah nakal, mending kuari. Sakjana oge sih. Itu waliullah mah. Masya Allah luar biasa ngadidik muridna teh seperti eta. Lamun kuari ku kula dijegeran atuh bahan kula dilaporkeun ka polisi. Si uci cenah nampilingan aing laporkeun ka polisi padahal mah keur dididik jeger sia bongan teu daek salat jeger sia bongan teu daek zakat jeger terus si uci mah polsek ai baheula balain kitu kunaon ieu kiai kunaon ieu bongan sia teu daek salat daripada sia nyepretan kuda nu ngakal mending sia lantaran sia ngakal ka Allah tuh nurut tah murid baheula mah kok kitu teh nurut murid kuari coba ngejubruseun guru waduh. Nu sadar murid kuari mah kada itu mantap kula lagi atumbung nampiling mumbung lah daripada nampilingan murid mending nampilingan urang teh sorangan nampilingan tuh ya Quran coba Masya Allah kunaon ieu ditoler-toler padahal ketika kurang dibaca kemudian dihartikeun luasnya luar biasa deuk nyaritakeun naon ketika kurang dibongkar sejarah nu baheula zaman Kanjeng Nabi Ibrahim zaman Kanjeng Nabi Musa Kanjeng Nabi sadatang ka musyrikin munafikin Yahudi araya kabeh dina Al-Qur'an ketika jaritakeun perpolitikan aya kabeh di Al-Qur'an ketika jaritakeun perekonomian aya kabeh dina Al-Qur'an bener lu batil kabeh neuk bacaan kitab mana deui atuh cukup ya nurum mubin atuh baca naon dibaca Masya Allah kena kadituna famal ladzina amanu maka anapun jelema nu ariman urang alhamdulillahirabbil iman ka Allah wa tasamu bihi nyekelan ka Gusti Allah teh nyekelan aturan-aturan Gusti Allah nu diatur ku Al-Qur'anul Karim tah mah dieu pamarentah mah saparo nyekelan saparo henteu saparo anu lain pamarentah mah nyekelan geus teu dibaca ngan nyekelan doang urang dicekelan tapi beuli dibaca endan ieu urang mah hayang wa tasamu bihi nyekel pageus cak Quran haram cak Quran halal cak Quran makruh cak Quran cak kumaha Al-Quran we geus wa tasamu bihi teh kumaha cak Quran geus tawar menawar cak Quran ulah henteu cak Quran wajib ya cak Quran sunnah geus tawar menawar wa tasamu bihi ieu jadi bolos mutlak Al-Quran teh ayat tawar menawar sama sekali. Nah, lamun jelema iman ka Allah nyekelan ka Gusti Allah Al-Quran dipake fasayudkhiluhum fi rahmatin jaga di akhirat bakal diasupkeun ka surga Allah lu pinuh ku rahmat alhamdulillahirabbil alamin jaba di tuna wa fadlin dibere fadl ku Gusti Allah ya mala ainun ra'at wala udunun sami'at bahkan wa yahdihim ila ilayhi siratam mustaqima dibimbing ku Allah ilahi dika Allah kan diberi hidayah menuju siratal mustaqimah di dunia beragama Islam bersyariat lantaran orang ngaji cinta ka Allah naik bertorekat lantaran norekatna bener naik deh berhakikat ialah hidayah ngarana di dunia kene geus jadi surga mau di akhirat mana mataknya nama paeh jeung teu paeh teh akur bae lantaran geus jadi sorga di dunia na mangga nyangakeun ka Gusti Allah sadaya-daya mantak mualimah lain maot tapi yantakiluna hanya pindah alam doang mantak urang make hadiah ka para wali Allah teu maot walimah mantak waya apa waya anjab tah eta waya sadat eta teh teu maraos cenah mah aktob anjab sadak jeung sajabah-sajabahna rijalallah ibadallah nah eta teh gizuna nah eta teh lantaran teu maot mantak dijieun lah kitu eta siran si Abdul Qadir rijalallah ibadallah gizuna ayeuna pareng urang maca salamna aya salam-salam khusus teu maot matak sering wali Allah mah ketika
Assalamualaikum ya aulia Allah. Jol. Waalaikumsalam. Datang ke dia ngobrol. Nah, apa kabar? Biasa deh. Mantap kaya ada sok walianan. Oh kereueuh cenah gua mah. Barang balik di ka mana? Nyana keur ngabaso aja gini. Walianan centrungkeun apa kuluna. Diajak walian cenah nyana sepi di dieu ge. Mun anu ka kitu lah. Sajan ku kumaha dia ulah meng geus. Sebab cilok bebeja nu kos kitu mah. Sorangan guys keur aya nyana kan. Jeung cilok di tembong-tembong batal mun di tembong-tembong. Hiji jelema potongan awakna mah hideung. Potongan awakna mah jore. Mun diangsongkeun ka awewe moal anu bogoh. Neuleuh kumisna hideung lain putih lain. Berem. Yang songkeun boro-boro ka parawan garang dage nyana ngajebian teu laku. Jelema hideung, jelema pendek nuluy jasadna. Tapi ketika seseorang ieu mengasingkeun diri ka gunung, ngasingkeun diri ka leuweung, ngasingkeun diri di jero kamar bae, geus teu hayangeun milu-milu jeung karamean dunia, istuning ka Gusti we juntru. Diatur ibadah ka Gusti Allah sesuai aturanana. Matana diatur Gusti abdi dibere titipan mata ku Gusti. Cak Gusti ulah sambarangan dula deuleus sakahayang nafsu anjeun. Maka abdi rek ngagunakeun mata titipan ti Gusti rek dideleukeun kana aturan-aturan Gusti, moal dideleukeun sesuai jeung nafsu. Abdi beat ka guru abdi rek ngalaksanakeun ibadah ka Gusti sesuai jeung aturanana. Matana teu pernah jelalatan. Boro-boro awewe nu jore nu geulis ge geus bete hayangeun we. Neuleuh pemandangan dunia teh sakadar tafakur we ka Gusti. Begitu neuleuh gunung, Gusti Maha Kawasa, Gusti nu ngadamel gunung. Begitu neuleuh laut, Gusti Maha Kawasa nyieun laut, raja mana, presiden mana, jawara mana nu bisa nyieun laut moal aya. Begitu neuleuh kota, Gusti kakawasan, Gusti presiden mana, raja mana nu bisa nyieun nagara jeung kota. Pas kabeneran aya nu geulis, Gusti kakawasan, Gusti nyieun makhluk Gusti geulis amat, hayang abdi. Aduh, cak Gusti sia suka entung-tung gitu. Apaan hayang genang Gusti? Sebenarnya mah abdi hayang jasa. Ngan teu nyambung aya abdi hayang jasa nyana teu jasa. Tah ieu lah digunakeun ku urang sesuai jeung aturanana. Geus puguh salat, geus puguh puasa, geus puguh zakat, geus puguh haji, geus teu kudu dicaritakeun. Urusan para wali lain nyaritakeun anu wajib jeung nu fardu, tapi bagian-bagian nawafil jeung fadilah. Seakan-akan ngalaksanakeun nawafil eta kos fardu dina pada istiqomahna, teu meunang ditinggalkeunana. Geus bedang ke jelema anu dumadeus ka Gusti per detik jeung per menit ketika tinggalin aya qadha. Lain bae nu fardu jeung nu wajib, qadha teh sunah dikodoan geus wal kaharti ku urang. Antaran aya jelema tinggalin salat sarakaat teu berjamaah nyana 2, tinggalin berjamaah nyana 27 kali salat. Sebab pun berjamaah boga ganjaran 27 ku hari geus eueuh nu diajak berjamaah. Sorangan salatna ngan 27 kali salat. Saha jelemana anu bisa nambalan kos kitu? Ugu urang mah hiji ge eungap. Hampir-hampir henteu. Tah ieu wali. Ngabersihan badan. Berangkat tina hate. Ruh teh supaya bersih. Lantaran ruh urang aslina mah bersih. Di kotoran soteh ku mata jeung ceuli.
mantak ku Gusti Allah dibere dina Al-Qur'an penjelasanana. Alla ta'ala al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ngadamel manusia tina sperma jeung ovum dicampur aya cai mani lalaki doang eueuh opum awewe moal jadi manusia paling ge bau hangru doang kitu keneh cai mani awewe doang teu dihijikeun jeung cai mani lalaki moal bisa hangseur tapi dihijikeun cai mani lalaki jeung cai mani awewe diproses di jero beuteung jadi Habib Rozak sakitu bentukna sakitu kaayaanana. Nah, guys, wari ku Gusti Allah dibere sami'an basira. Dengekeun ku anjeun, deuleukeun ku anjeun ka kawasan. Tapi urang mah deuleuan lain dipake bertafakur, dedengean lain dipake tafakur enahan pake sesenangan. Neuleuh sakumaha nafsu urang, mata urang teh resepun mun neuleuh nu indah-indah, hayu nafsu urang dihayukeun. Ngahayukeun mata malah eueuh di lembur ngajak ka puncak nyenangkeun mata duit aya kendaraan aya awak sehat jabatan aya ceuli resepkeun jasa mun ngadengekeun suara nu indah-indah geus eueuh di lembur ka hotel terus ku hari ti mimiti jaipongan terus ka dangdutan terus ka naon kitu ngaranna berbagai-bagai suara-suara baik manusia maupun musik teu betah geus di Indonesia mah jangan sakikituna doang ka ditu ka Inggris ngadengekeun berbagai alat-alat musik nu ngamainkeun kelas internasional geus sabeuh di Mesir di Inggris mah ka Amerika ka Mesir aya tari perut langsung di itu sakumaha urang we na ieu roh kahijab roh kahijab teu wauheun jeung Allah kahijab roh tapi urang mah alhamdulillah jadi terus masantren terus berusaha tina 1000 santri geus bagus aya anu 100 ge nu wauh jeung Allah jasa marifat tina 1000 ku hiji geus pohara jasa warima boga maksud dededesan jeung Gusti Allah diatur urang arawak urang teh sehingga pengaturan jasad beres make syariat kuari pengaturan ruh make thariqah terus diutar diatur make zikir make tafakkur make muraqabah makin ka dieu makin hebat makin istimewa makin bersih hampang bisa hiber. Kalau kurang teh kehalangan kuna naon lamun ruh nangis bersih hiber bisa lain lalagaan hiber teh hiber bebeneran lamun urang guari roh urang bisa hiber teh hiberna lalagaan keneh urang teh guari inget ka alam kubur keur hiber roh urang ka jero kubur urang teh inget ka yaumul qiyamah mahsyar roh urang keur hiber ka mahsyar urang teh hiberan roh urang teh kabeneran kuari mah urang hayang nyaho ka bali ka kute hiber ka kute neuleuh pingping padahal mah di jero kamar urang sorangan we dihayalkeun ku urang pantai kute waduh luar biasa Belanda di dinya geus teu make sempak-sempak acan Inggris Jerman Jepang waduh masyaallah nyelap urang Brebes hiji kerma hideung moe tambah hideung urang bule mah moe teh hayang rada hideung lantaran boga kulitna onar boga kulitna beureum putih geus balik ti dieu karageten barang datang ka lemburna uy bagus amat kulit jadi saumatang inilah berkat di negeri tropis Indonesia di Kute geus dikunjungi ku urang luar negeri urang Indonesia nurutan nyana moyan urang moyan tadina di dina geus hideung atuh jadi leteng barang balik pajar uwa-uwa aduh salah emang orang Indonesia saturut-turutna bae ngatur moe milu moe teh lalakur jasa jadi roh urang teh hihiberan eta teh kadeuleu tah ku ahli marifat mah hihiberan
roh urang teh tah cenah namanya roh urang teh hibran ku ahli marifat maka deuleu buktina Mama Ilyas ketika maot pan katingali ku Mama Sobari di deuleu waduh roh Mama Ilyas naik maot berarti kadeuleu kan roh ya Allah ya Rabb tak ku ahli marifat bangan teu ngaromong bae oh kitu mah cenah nya ge bisa neuleuh hitut ayo roh kada tangkorak sia meureun ayo itu mah lain kadeuleu kambo roh teh kadeuleu tak eta urang lamun geus caritakeun kos kitu rek percaya rek henteu kitulah madak para wali-wali Allah teh para wali Allah bisa leuleuh tah kadinya rek percaya rek henteu nu mantak ge iwati jelema nu ngarasakeun lah kana salat nengeunah iwati jelema nu ngarasakeun lah kana rahasia-rahasia Allah nu geus disingkapkeun ku Allah dengan kata mukasafah teh disingkapkeun jadi kadeuleu urang awewe dibungkus teh kadeuleu begitu disingkapkeun rokna oi kadeuleu barang disingkapkeun masyaallah ternyata hutan belantara kadeuleu singkap nah ieu mah maknawi ihijab maknawi disingkapkeun ku Gusti Allah plak masyaallah nah geus lamun bangsa maknawi lelembutan kadeuleu roh kadeuleu wah dina Al-Qur'an ge yasalunaka anir ruh kulir ruh min amri rabbi pan geuningan kos kitu bener jasa lantaran ruh min amri rabbi mun eta ruh urusan pangeran mun ku Allah deuk dideleukeun eta ruh ka urang naon hesena teu meunang soteh dijelaskeun roh teh kieu roh teh kieu teu bisa lantaran teu masalah lelembutan tapi lamun urang kuaringan urusan lelembutan urus ku urang lelembutan awak urang timimiti latifatul qalbi latifatur ruh latifatul sir latifatul khofi latifatul akhwal latifatul nafas latifatul qalb berarti urang teh geus bisa ngurusan masalah lelembutan di awak urang coplok engke roh urang teh bisa ngahiji jeung arwah-arwah muqaddasah ngahiji tak geus bisa nempo ruh si anu ngarep-ngarep kadatangan zaki ya kiai lumayan kamari sekupi kuari masukan meong kadeuleu tah gambaran lirik mata ceulina wah maknya percaya teu percaya geus kos kitu bae tah mah deuk percaya kajeun henteu kajeun ieu mah keur nyaritakeun dunia batur dunia nu hese jasa ruh teh diolah kumaha carana tah ngolah ruh berangkat ti awak heula lantaran urang ayeuna aya di alam nasut alam kholqu alam pinuh kelalagaan alam pinuh permaksiatan alam pinuh pohoan kuari kurang dilempeng-lempeng melalui syariat pas jeung aturan syariat kuari urang urusan roh ndek nyaba ka alam malakut otomatis atuh ieu rohna dibersihan bareng jeung ngabersihan zahir canggeus sasetik-setik dibersihan ruh tina panyakitna ujub takabur riya hubul jah hubur riasa hubul mal hubul dunia eta teh kudu dibersihan tambahan ku ari tina hub-hubna kudu cinta ka Allah cinta ka Rasulullah terus nu mana nu kudu ditenden nu mana kudu dipicen beres urang bisa bisa engke bakal robah sorangan urang teh teu hayang ke kana dunia awalna mah dipaksakeun kabelah ditu nama teu hayang bisa jadi teu hayang endek naon atuh lantaran dunia ieu fana kuari ku urang diudag-udag isuk pageto bakal ditinggalkeun rugi amat ke di akhirat roh urang heulanan bakal disidang ku Gusti Allah langsung teh isin amat lamun urang ngudag-ngudag dunia komo make ayat tah mulai ijid kana dunia teh geuleuh kana dunia
naon kitu ngaranna kitu jariji kana dunia teh embung sama sekali geus embung bae kana dunia teh indah roh jeung Allah ketika zikir leng ketika maca Quran leng asa ngobrol jeung Allah asa munajat jeung Allah selalu kuari bau ngambe jelema teh bau ngambe omongan jelema teh bau embung jeung jelema percis kos Kangjeng Nabi Musa ketika Kangjeng Nabi Musa mantas di Gunung Tursina terus kalembur embung ngomong embung neuleuh lantaran neuleuh jelema teh sato kabeh bau kabeh andai kata teh dicagerkeun ku Gusti Allah atuh geus Kangjeng Nabi Musa teh moal bisa berhadapan moal bisa nyampaikan ke masyarakat cabut deui nu eta na ku Gusti tak balik deui ja biasa deui. Setelah ngobrol jeung Gusti Allah, ngomong muka lama jeung Gusti Allah, can dicabut ku Gusti Allah eta na kebersihan jiwa Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa teh embungeun neuleuh jelema, embung neuleuh alam perem, tapi teu nyasar. Kitulah keistimewaan Kangjeng Nabi Musa waktu can dicabut. Ketika geus dicabut, biasa deui Kangjeng Nabi Musa. Nah, ketika Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah, padahal harita jeung pamajikanana aya seuneu sedengkeun poek bebeja Kangjeng Nabi Musa ka pamajikanana putri Kangjeng Nabi Syuaib di dieu heula dek ka mana kakak dek neang seuneu urang teh kapan poek ulah lila atuh kak mangga ieu teh gambaran seuneu teh sakadar seuneu cek zahir mah tapi kesdot ku magnet Gusti Allah pamajikan nu sakitu geulisna keur mejehna luar biasa pika cintana anu dedeheun jasa pamajikan ka Kangjeng Nabi Musa tapi eleh ku seuneu ditinggalkeun pamajikan nu babarengan jeung Kangjeng Nabi Musa ulah ngabayangkeun pamajikan urang jore nyungir ieu mah pamajikan nu seungit geulis luar biasa masyaallah mun dibuka bitisna cedaan kan urang mah barang dihitung 99 asma Allah nempel di dinya ngan cedak tah ieu mah lesa masyaallah tapi ketika neuleuh seuneu eueuh nanaonan teh pamajikan teh cicing di dieu tungguan kakak dek neuleuh seuneu heula eleh ku seuneu secara zahir mah kos kitu tapi lamun diterjemahkeun lain sambarangan seuneu panggilan Allah dibentukeun seuneu urang ge pan kitu pamajikan sakitu geulisna ketika urang hudang peuting tahajud neuleuh nyingkap teu jadi aduh eleh kuping-ping dua cek nyana indahan ieu jeung tahajud tunggu nama boro-boro tahajud subuh ge henteu nah eta urang Cikupa teh ka ditu teu beres nah kuari mulai teng dirapiah bersih roh orang kampung na geus ngarobrolkeun ai Zaid ka mana nya geus lila teu kapanggih bejana nyana di Gunung Karang keur naon jajepi bae rindu asana tah manusia sekitarna geus rindu ka Ki Zaid yuk urang teang yuk urang teang yuk ge depan kudu make mobil nyewa nyewa mobil sanggup titah kusaha hanya sekedar dek neuleuh Ki Zaid di luhur Gunung Karang sanggup nu boga mobil sorangan panggilan Allah kasedot ku nur ilahi Allah kapanggih di ditu mung kapanggih janana jeung jelema di jero bae kulan ya kami ye teh lembur di itu ye salembur jeung anjeun geus di dinya bae kula mah teu kaburu lep eueuh sorangan teh hayangeun kapanggih geus ieu di jero bae zikir ka Gusti Allah Allah balik ti ditu bebeja ka urang lembur aya sorana doang budak aing teu kapanggih jeung jelemana cek nu ngadenge aing panasara amat yuk urang ka ditu brang ka ditu kadenge lah suarana terus ambalaya dengan sendirina gerak Allah lantaran di dituna aya nu cinta ka Allah abring-abringan ka ditu bari jeung teu kapanggih jeung senang bae neuleuh lawangna doang geus pohara padahal lawang nage di wieuna ngantina awi nage geus lain awi nu normal tapi luar biasa indah jasa komo ngadenge sora komo bari jeung aya mah kadeuleu pohara jasa tah eta teh jelema geus dipake karindu ku manusia nyanana teu rindueun ka manusia rinduna hanya ka Gusti Allah doang
mahal geus tah ketika nyana ngadoa mustajab da'wat ketika nyana ceramah memberikan mauizah nyelesep ketika manehanana nyaritakeun bahwa dunia hina nempel lantaran dirina geus hina kana dunia urang mah nu mantak ceramah terus bae teu nyurup nyananan can kasurupan ketika nyaritakeun dunia hina henteu ka urang sebab di dirina resep jasa dunia kitu bae terus itu bae terus tek ieu mah geus murni jasa mantep jasa jasad nu hideung teh tadi teu mandi ge sabulan ketika turun ka handap jelema luar biasa teu kaambe bau padahal bau teu kaambe bebejana seungit bae seungit bagus kunaana teu kalimpudan ku cahaya ilahi tah wadahna hideung leteng pendek atawa kuru tapi nu di wadahana rohna mulia ahli Allah eta jasad wadah ka bawah mulia cicing di mana bae di lingkungan mana bae tetap dihormati tetap bae di mulia kajian teuing nya turunan Habib tapi tukang mabok Habib tinggal Habib embung kadatangan jelema baheula mah kadatangan Habib teh indah luar biasa di Arab tapi kuari aya nu ijideun keur mah teu nyaho kana kadar kehabiban di samping teu nyaho dirina mabok hate teu narima ruhani teu narima mulia tinggal mulia nang saha kitu ulah nyalahkeun Habib ulah nyalahkeun masyarakat salahkeunlah dirina teu wauheun jeung Allah lamun nyana dirina wauheun jeung Allah moal kudu hese kabeh ge ulah pangkat Habib pangkat caca ujianna dimulyakeun lantaran wadah kumaha nu diwadahanana goblok sia sasalaman ka aing cium tangan atuh emang aing kiai pan tuh nya gitulah ieu urang lamun carita alam ruh terus nangis mulaya pohara mantak cak di diena paing kana tiru arifatan billah lamun roh marifat ka Allah wauh jeung Allah kemudian mukasyafah kasingkap kana rahasia zat Allah bisa nganyahokeun rahasia zat Allah dakwa Allah kapan disingkapkeun nayalah kanal badanul ladzi tawa alaiha awak anu ngawangku kana roh nu mulia bisa jadi aziman syarifat yuktabasu minhul ama anwar bisa katembong kadeule kacokot cahaya manawi neuleuh beungeut nama hideung tapi kadeulena bercahaya wal asrar jeung berbagai rahasia wa yutabarraku bihi hayyan wa mayitan jelema teu kudu dititah menta berkah hese eta mah kos kitu mah tama urusan Allah nu ngagiringkeun Allah kajian teuing wiridan wae hudang ti peuting bae ge ai ku Allah henteu digiringkeun henteu lantaran lain ahli Allah kadeleuna aja biasa bae malah dahar malah tilok puasa tapi Allah geus ridoeun lantaran geus bisaeun nyana teh ngatur-ngatur ruhani di alat barokah geus jelema kabeh hasud bakalna anu teu nyahoeun mah si eta budak kamari ya ja ibadah teh kadeuleu maca Qur'an teh kadeuleu puasana ditahan jelema ulah sok minta berkah ka dinya ka aing bang aing mah kolot aing kiai heulaan aing jeung nyana jadi kiaina tetep bae ruhani teu bisa nyambung ruhani menang nyieun Allah jeung ruhani ahli Allah tahan ku sabaraha kompi moal bisa bilukan jojore terus moal bisa kajen kukumah ge rahasia Allah geus nyingkap di dirina ngan teu ngomong dirina batal mun ngomong bakal dipenta berkah keur hirupna geus maotna ge sarua bae nu mantak wa yazdahimun nas ala qabrihi jelema jararah hararese diulah-ulah ge zararah bae nu mantak Gus Dur teh teu katahan per harina sabaraha ratus mungkin 1000 aya kuari daftaranana per minggu kula pohoan sabaraha 1000
diulah-ulah saha nu ulah na moal bisa dihayu-hayu ti Tazara ka Soeharto malah Habib Rozak geus dibere duit ti Tazara ka ditu duitna mah dicokot jarana mah teu hawal Soeharto dikerahkeun kabeh bupati jeung camat kita merean minyak Kipu Doli ge kabagian nya teh eta minyak naon kana merekna teh Haji Budali naon kana jeung kecap atuh ti Tazara ka ditu teh jarah tetep bae hese bae ruhani teh nyambung lain ahli Allah bisa nyebutkeun kos kitu di dieuna tertera wa yazdahimun nas ala qabrihi dibere hayang bae Bung Karno titah diulah-ulah di zarahan sabaraha kiai nu ngaulah ngazarahan ka Bung Karno sabaraha politisi nu urang ngazarahan ka Bung Karno teu kataan kiai nu ulah nitah nu ngaulah-ulah ngazarahan ge zarah di Garut aya kiai ngaulah-ulah zarah ka Bung Karno ulah tama lain wali ulah sapira tama pejuang dong ulah sekian tahun nu ngaulah-ulah zarah cak muridna mama keur ieu mah ngaulah-ulah lah ulah loba omong nyaho cak cenah di Bandung almarhumah Abah besi ka ditu zarah bae bah panjana mah lain wali teu nyaho bae urang mah penting wali geus bae zarah bae nu nyarahueun zarah bae Gus Dur sering jasa zarah ka Bung Karno nah eta teh hese kos kitu diulah-ulah zarah bae dititahan ka Soeharto saha nu daek zarah hese teh kos kitu kuari stop titah ulah zarah ka Maulana Hasanuddin moal bisa kuari coba dititahan titah zarah ka saha nu geus bae tata bupati teh eta embung malah anakna ge tilok zarah anakna ge tilok zarah haol ge geus tilok geus hese teh kos kitu mah mentak dideuleu sanggeus maot loba nu zarah wali geus bae sakitu bae tah mah lamun eueuh nu zarah lain teh mah paling tarab solihin atau biasa bae asal geus maotna loba nu ngazarahan lain sambarangan roh mah teu bisa dibobodo diajakan urang zarah ka mana ka anu beuh teu hayang aing zarah ka anu mun ka anu mah hayu ji zarah ka anu kitu dana sok aya keris ragag tuh beda kan keris ragag di dinya zarah ka wali mah motif keris motif batu zarah teh hayang diaku murid ieu mah dinya keur hirupna wau atawa keur teu wau ieu mah tugas maot ge janyana mah teu maot ieu sugan be urang kadeulean kunyana lain sugan deh yakin ke di akhirat kunyana di awean ka dieu kudaon ieu peuneun masuk jarah tah urang teh aya kadinya tah secara gaib tah beda deui jeung zarah ka bangsa nu serem-serem kitu lain deui tah mah tapak ujung-ujungna boga pesok koneng yang naon ieu besok koneng ko lamun aya kunci di kitu gedong ngejetrek sorangan lamun aya awewe embungan tawel